Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sulamut Taufik kalawan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit di akhirat tungkul ka jalmi mukmin. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wa asyhadu sareng nyaksikeun kaula an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya deui pangeran eta tetep illallahu kecuali Allah wahdahu barina sahiji Allah la syarika teu aya nu ngarencangan eta tetep lahu ka Allah wa asyhadu sareng nyaksikeun kaula anna Muhammadan kana saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu eta abdina Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Sholla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallama sareng muga nambihan kasalamatan Allah wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabiina sareng ka anu naluturkeun kabeh. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah sholawat sinareng salam pahada mangka ari ieu anu hadir dina hate juzun eta hiji juz hiji risalah latifun anu leutik atanapi nu lembut maksudna mah leutik yasaro muga ngagampilkeun hu kana juz latif saha Allahu taala Allah taala pima dina ngajelaskeun perkara yajibu anu wajib naon ta'allumuhu ngajina ma wa ta'limuhu sareng ngawurukeun anak emak wal amalu sareng ngamalkeun bihi kana emak lil khosi pikeun jalma anu pinter wal ami sareng jalmi anu bodoh wal wajibu sareng ari ngaran wajib ma eta perkara wa ada anu parantos ngajanjikeun saha Allahu Gusti Allah pa ilahu ka anu midamel na emak bisa wabi ku ganjaran wa tawaada sareng parantos ngancam Allah tarikahu ka anu ninggalkeun emak bil iqobi ku siksaan wasama itu sareng ngaranan kuring hu kana juz latif Sulamat Taufiki ila mahabbatillahi ala tahqiqi kana ngaran Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq hartosna tangga pitulung anu menuju kana cintana ka Allah kalawan sanyatana as'alu nyuhunkeun kuring Allah ka Allah al-karima anu mulya ayaj'ala kana yen ngajantenkeun Allah dalika kana juz latif minhu murniti Allah walahu sareng karana Allah wa fihi sareng di Allah wa ilaihi sareng ka Allah wa mujiban sareng anu ngamistikeun lil kurbi kana caket wa zulfa sareng tegasna caket ladaihi sandingan Allah wa ayu wafiqa sareng yen muga nulungan Allah man kajalmi wafaqo anu ningalian man alaihi kana juz latif bil amali kana bisa amal bimuqtadahu kana anu dikudukeun ku juz latif sumataroki teras naik darajat bitawadudi kalawan makom mahabbah
bit nawapili ku pirang-pirang pasunatan liyahuza supaya yen menang ieu man hubbahu kana cintana Allah wa walahu sareng pitulung Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal yajibu wajib ala kafatil mukallafina ka sadayana jalmi mukallaf naon aduhulu asub fi dinil islami dina agama Islam wasubutu sareng tumetepihi dina dinul Islam ala dawami netepan kana salanggengna netepan kana langgeng waltizamu ma sareng narima na perkara lazim anu mesti ma alaihi kakafatil mukallafin minal ahkami buktina pirang-pirang hukum. Famima mangka eta tetep tina sapalihna perkara yajibu anu wajib non ilmuhu nganyahokeun ma wati koduh sareng nekadkeun ma mutlakon kalawan mutlak wanutku sareng ngucapkeun bihi kana emak fil hali dina pada harita in kana lamun bukti jalma kafiron eta nu kafir wa ila sareng lamun henteu in kana kafiron fa fi sholati maka eta dina salat asyahadatani ari maca dua kalimah syahadat wa huma sareng ari asyahadatani asyhadu alla ilaha illallah eta lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa mana asyhadu alla ilaha illallah sareng ari maknana asyhadu alla ilaha illallah anta lama eta yen nganyahokeun anjeun wa ta takida sareng yen nekadkeun anjeun wa tu'mina sareng yen ngimankeun anjeun wa tusaddiqa sareng yen ngabenerkeun anjeun an kana saestuna kalakuan sareng tingkah lama budak eta teu aya di pangeran eta tetep pihakin kalawan sabenerna pil wujudi dina ayana ilallahu kecuali Allah al wahidu anu maha tunggal al ahadu anu maha esa al awalu anu maha awal al qadimu anu maha heubeul al hayyu anu maha hirup al qayyumu anu maha jumeneng al baqi anu kekal ada imu anu maha langgeng al khaliqu anu maha ngadamel ar razzaqu anu maha ngarizkian al alimu anu maha uninga al qadiru anu maha kawasa al fa'alu anu seueur midamelna lima kana perkara yuridu anu ngarepkeun anu ngersakakeun Allah atanapi nu ngamaksud Allah kana ma ari perkara syaa anu ngersakakeun saha Allah Gusti Allah kana tah bukti ma wa masareng ari perkara lam yasha anu moal ngersakakeun Allah lam yakun tah moal bukti ma wala haula sareng teu aya daya eta tetep wala kuwata sareng teu aya kakuatan eta tetep illa billahi angin ku pitulung Allah al ali anu maha luhur al adimi anu maha agung. Mausupun ari Allah eta anu disipatan bikuli kamalin ku sadaya kasampurnaan munazahun tur anu dibersihkeun an kulinaksin tina sadaya kakurangan laesa henteu aya kamislihi eta tetep pantar Allah kapna kap zaidah naon sayun hiji perkara wahwa sareng ari Allah asamiu eta adat anu maha nguping as al basiru tur anu maha ningali wa huwa sareng ari Allah al qadimu eta anu maha heubeul wa ma sareng ari perkara siwahu anu salianti Allah hadisun eta anu anyar wa huwa sareng ari Allah al khaliqu eta anu midamel wa ma sareng ari perkara siwahu anu salianti Allah mahlukun eta anu didamel wa kalamu sareng ari kalamna Allah qadimun eta anu heubeul kasa iri sifati sapertikeun sasesana pirang-pirang sifatna Allah li annahu subhanahu wa ta'ala karena saestuna Allah subhanahu wa ta'ala mubayinun eta anu ngabedaan lisa iril mahlukoti kana sasesana pirang-pirang makhluk pidati dina datna wal af'ali sareng dina padamelanana wasipati sareng dina sifatna subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng mahlur Allah amma jauh tina perkara yakulu anu ngarobrol sa'al dolimuna jalma-jalma anu zolim kabeh
uluwan kalawan maha luhur kabiron tur anu maha agung.